Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Yola Dwi Ramadhani, wawakil ti SMP Hiji Campaka, bade ngadongeng anu jejerna Nyi Bungsu Rarang. Sasakala situ Cikumpai. Saditinggalkeun maot kuno jadi indung, Nyi Bungsu Rarang kacida nalangsana. Komo deui barang bapana kawin deui ka hiji randa anu boga anak awewe tiluan. Unggal poe Nyi Bungsu Rarang capek gawe, dititah itu, dititah ieu, boh ku indung terena, boh ku lancik-lancik terena. Rarang, kuat nyangu. Awas lamun gigih kene siga kamari, maneh teu meunang milu dahar. Ceuk indung terena dina hiji poe. Rarang, pangesikeun baju, purut tong bangah ulang. Ceuk lancik terena nu panggedena. Nyi Bungsu Rarang bingung, kudu nu mana heula nu dipigawe. Ari rek nyangu heula, sieun ku lancik tere. Ari rek nyeuseul heula, sieun ku indung tere. Nah, maneh kalah ulang-ulang, bung dititah maneh teh. Ceuk lancik terena bari ngadegungkeun kana sirah. Sanajan bari kapaksa Nyi Bungsu Rarang indit kawalungan rek manyeusekeun baju anu lancik-lancikna. Sanepina kawalungan, prak manehna nyeuseul bari di barung cimata bijil. Nalangsa kabina-bina ariras ka nasib diri anu sakitu diteung-teuingan ku lanceuk jeung indung terena. Sing sabar putri, teu nyahoan aya soratan katinggal jirimna. Nyi Bungsu Rarang ruas, tuluy luak liuk neangan ubieh nyarita. Putri, iya kami mah di dieu. Cenah aya sora deui, kadengina mah ti jero cai walungan. Nyi Bungsu Rarang neuteup kana jero cai walungan, ka tembong aya lauk emas kumpai dina dampal sukuna. Lauk emas, anjeun ubieh nyarita teh? Ceuk Nyi Bungsu Rarang. Bener, kami nu nyarita. Sing sabar putri, kami geus nyaho kana sagala rupa langit tumiba ka Nyi Putri ayeuna. Ceuk lauk emas deui. Kami rek nulung sabisa-bisa, prak geura peureum sakedeung. Nyi Bungsu Rarang peureum. Barang beunta deui, seseuhan anu tadina nambru geus angsi seuseuh bari bersih ka tempona. Cung geura mulang ayeuna mah. Bawa seseuhan teh, lamun aya pangabutuh, sambat kami, sebut aran kami 3 kali. Leungli, leungli, leungli. Barang nepi ka imah, ti jauhna keneh lancikna geus ngagorowok. Nah, geus balik deui, pubau ku ribasan ngukul pakean teh. Cing ningali. Cenah bari ngarbut wadah seseuhan anu dijingjing. Ningali seseuhan teh tala bersih, lancik terena ngahuleng. Tapi teu lila, gacang popoekeun tuluy nyangu. Cenah bari ti popolotot. Dina hiji waktu, Nyi Bungsu Rarang indit kawalungan rek nyeuseul. Di tukang, lanceuk-lanceukna jeung indung terena nuturkeun rerencepan. Geus lila maranehna panasaran. Unggal tas balik ti walungan, Nyi Bungsu Rarang teh bangun gembira, siga tas panggih jeung kasenangan. Ari Nyi Bungsu Rarang teu boga curigana naon, sanepina kawalungan tuluy ngagarawan sobatna. Leungli, 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 kami datang. Teu lila, kurunyung lauk emas kumpai teh nyamperkeun. Sanggeus beres nyeuseul, duanana ulin di jero cai. Nyi Bungsu Rarang anteng ku kojayan dibarengan ku si Leungli. Unggal Nyi Bungsu Rarang teuleum, si Leungli marengan bari ngelek ketek sukuna. Nyi Bungsu Rarang seserian, tuluy lauk teh diraup ku dampal leungeun. Sok, haluk moal. Cenah bari si Leungli teh diangkat ka luhur. Ampun putri, kami eungap di darat mah. Ceuk si Leungli, barak katok Nyi Bungsu Rarang seuri bari nyunda deui si Leungli kana jero cai. Kitu jeung kitu wae pagawean dua sobat teh nepi ka beurang. Anu ngarintip ti tukang ngerungkun bati Allahok. Paingan unggal tas balik ti walungan, Nyi Bungsu Rarang teh paromana gembira, da manggih kasenangan jeung lauk sobatna. Da sanujuli jail kaniaya aya wae niat-niatna teh. Dina hiji waktu, basa Nyi Bungsu Rarang bebe jadi rek nyisih ka walungan, lanceuk-lanceukna jeung indung terena nuturkeun deui. Maranehna bawa getah racun, pikeun nuak cai walungan. Maksudna ngarah si Leungli paeh ku racun. Sanggeus katempo Nyi Bungsu Rarang Kokojayandi jeung si Leungli, buru-buru maranehna ngawurkeun racun ka walungan. Teu lila ari jerit teh si Leungli ngajerit, ngoceak maratan langit siga jelema nu manggih ka nyeri nu pohara. Nyi Putri, tiwas, aduh kami teu kuat. Cenah. Bareng jeung ngoceakna si Leungli, cai walungan nu asal leutik jadi gulidag limpas. Cai walungan ka tembong umpal-umpalan malikeun si Leungli, Nyi Bungsu Rarang katut indung tere jeung lanceuk-lanceukna. Tah, walungan tempat eta kajadian katelah Cikumpai, dina sasakala lauk emas kumpai sobat Nyi Bungsu Rarang.
Sakitu dongeng anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.